Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kanggo urang Sunda salam dunia, salam literasi. Dina danget ieu simkuring bade ngebahas sakedik perkawis 7 kebiasaan hebat anu diluncurkeun ku Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bawahnya pemerintahan ayeuna Bapak Prabowo Gibran. Tah kitu ayeuna urang hubungkeun sareng filosofi urang Sunda nya. Tah di mana nu kahiji tanya eta kebiasaan hudang isuk-isuk atanapi bangun pagi. Nah gitu kumaha sih ari urang Sunda sok sarariang atanapi enjing-enjing pami gugah bobo. Pami katinggalna mah kebiasaan orang Sunda di kapungkurnya sok digugahkeun ku emak sareng kupun bapa teh sate acan ngong adan subuh. Ngong adan subuh nya antawis tabuh opatan nya eta teh. Nah eta teh tos terbentuk saleres namanya kebiasaan eta teh mung panginten ayeuna kebiasaan eta tos mulai luntur. Janten hayu aya nama urang gugah deui enjing-enjing gitu. Urang enjing-enjing kumargi enjing-enjing mah udarana seger keneh, urang tiasa aktivitas gitu kan. Gugah bobo, tabuh opat terus ibak ku citiis di pancuran. Tiis bisa kan jadi seger tah. Pas seger kitu teh langsung kan kebiasaan anu kadua nyaeta beribadah. Nah, upami orang Islam ibadahna salat subuhnya biasana tos panguna gugahna enjing-enjing terus ibak teh terus salat subuh. Tos salat subuh diteraskeun ku mantosan emak sareng bapa di bumi nya satiasa-tiasa kan gitu. Misalkan upami kapungkur urang tiasana mirun seuneu nya di hawu, urang mantosan mirun seuneu bari ngantosan seeng nya asak sangu kan gitu ameh seuneuna teu parem kan gitu ku urang diasur-asur terus ngangge honghong nya ku urang ditiupan gitu supados seuneuna teu parem eta. Salajengna sok ngabasuh wawadahan sareng nu sanesna. Eta kebiasaan-kebiasaan orang Sunda nya anu relevan geuningan sareng kebijakan di kementerian nu ayeuna Pendidikan Dasar dan Menengah nya eta 7 kebiasaan hebat. Nah, nomor 2 anu kusim kuring diulas anu kahiji nyaeta hudang sare isuk-isuk. Isuk-isuk kadenya kudu langsung ibadah. Ulah hudang sare isuk-isuk langsung ngopi nya lulungu keneh milarian teh kopi terus ngahulang ingat ka mantan teh kenging kitu. Hudang sare isuk-isuk ingat kanu ibadah. Nah gitu kan sesuai dengan 7 kebiasaan. Nah 7 kebiasaan untuk menuju Indonesia emas di tahun 2045 gitu.